Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abi Resti Rostiana ti kelas 10 Di dia Abi bade ngadongeng ngeunaan Talaga Bodas. Dina hiji mangsa di hiji karajaan gede di Tatar Sunda. Katalah kerajaan Katanggahan aya hiji putri kacida gelisna ngaranna Putri Rukmini. Tapi eta putri boga adat teu hadek ogohannya ka sebelum batur. Geus beak dengkak lamananya eta raja Katanggahan keur ngawar eta putri kan hiji-hijina teh. Dina hiji poe si putri milang kalah hayang hadiah nu kacida alusna nyaeta sagala rupa perhiasan emas, inten, jeung berlian. Nya atuh disumpanan ku Rama jeung ibuna nyaeta Raja jeung Ratu Tea. Nalika datang eta hadiah kacida atuhna si putri guat dibuka wadah perhiasan, barang dibuka ngadadak eta putri ambek bari dialungkeun wadah teh. Nya atuh mancauran kabeh nu aya dina wadah perhiasan, emas, inten, mutiara jeung berlian nu kacida alus jeung lobana. Si putri teresepen kanu eta hadiah manehna hayang nu leuwih alus deui. Ningali kajadian eta nya atuh raja jeung ratu meuni cerik ngabengik. Sakabeh warga oge sareng ngileun cerik, nyeri hate ku kalakuan eta putri nu bergong. Dina alatan cerik lobana kitu Cipaneun nyecelakan terus nepikeun ka ngalir di talaga. Kabeh kerajaan ancur ti teuleum kana talaga. Nya katelah we talaga Wanada dina mangsana bijil panon poe eta talaga ngaburicak alus pisan siga inten berlian nu katajo ku panon poe. Sakieu dongeng ti Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.